Rek ngadongeng naon akitenya. Jelema teu beda jauh jeung makhluk halus, dedemit jeung sajabana. Malah mah jelema mah leuwih galak da hirup keneh. Leuwih teu boga kasopanan. Rek ngabejaan kamarane anu sok wani-wani ngaliwatan kuburan bari jeung teu uluk salam. Loba kuburan anu sok diliwatan jelema liwat we hungkul, teu boga adab, teu boga tata krama. Di jalan pasantren Cimahi anu ngaliwatan sirna rasa aya jalan ka tengah-tengah kuburan anu rek ka kacamatan. Di sirna raga Pajajaran aya jalan leutik nu ngaliwatan nu deket Husein. Di jalan Porib Caringin aya jalan nu ngabeulah kuburan. Saha nu nyaho baheulana? Eta jalan teh nincak kuburan. Aya kuburan anu baheula aya di dinya katincak ku urang. Uluk salam ja. Uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Hiji waktu aya babaturan aki nu sompral ngaliwat ka kuburan bari ngomong kieu, nu paeh mah geus teu bisa hudang deui ki. Hari balik ka imah nepi ka teu bisa hudang-hudang acan. Dina pundukna jeung dina dadana jika didiukan ku makhluk nu gede. Gede jang. Eungap jeung berat. Lamun nu bisa ningali jika aki mah eta teh aya makhluk buluan panjang, buluna nepi ka nutupan leungeun. Eta nu disebut genderuwo teh.